Kanjeng Nabi manggil Ki Bilal, Bilal, adzan. Ki Bilal langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Ki Bilal azan, jelema kabeh nu keur macul, nu keur ngaput, nu keur cicing di imah, nu keur dahar, kabeh stop. Masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tilok aya di lagam-lagam baheula lempeng cara di Maroko. Di Maroko lah lempeng aja. Nya mah teu nyawa nya tilok hudang subuh. Atau lamun ditanya emang ye. Kula dongeng di Maroko adzan lempeng nya kieu we emang naon? Ya teu ngadenge. Ya Allah, ya Rabbi. Sakitu mongpongan ka hotel, mongpongan siang arti mongpongan. Mongpongan. Teu ngadenge nya mah. Emang Mang Haji hudangna jam sabaraha? Henteu ieu mah lain masalah hudang cenah emang anu adzan. Ya Allah. Aing diajakna. Teu ngadenge adzan. Ketika aya angin teh teh aya angin tas dahar pan tas dahar teh aya angin. War. Haji nyaho. Emang aya angin? Angin gede campur hujan teh campur hujan. Kula mah meureun geus ka kamar cenah geus sare cekeuna. Eueuh bae nu nyaho eueuh. Angin campur hujan teh nyaho, azan teh nyaho. Ih, tah si jelema. Tah. Terus sampaikan ka hayya 'alas shalah. Beres salat jelema kan geus daratang ka beti asyhadu alla ilaha illallah terus. Cek Kanjeng Nabi Bilal diuk. Sora maneh keur ieu kos kitu teh henteu. Henteu cenah Tuhan. Ari kenceng mah kencengan henteu kitu. Eta dipake naon kos? Teu make naon. Kenceng sorangan lain sora maneh. Sora Allah. Ki Bilal kieu bae. Sora Allah kumaha sih maksudna? Ruh maneh anu diasupkeun ka jero kuari geus bersih sehingga eueuh hijab ketika anjeun azan maneh nyaho teu Bilal aya naon kadenge kira-kira 600 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer ti dieu ka Serang 60 kilometer sampai Marhalatayan cek Kanjeng Nabi kadenge sorangan. Kok bisa gitu sih Tuhan cek Bilal teh suara maneh nu ikhlas timbul tina kolbu nu bersih kadenge tuh ku kaula nu di sawah eureun maculna nu di kebon eureun ngebonna nu keur ngaput eureun ngaput nu keur dahar eureun dahar. Cah Haji Pendi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Aya agama aya ngan eta sorana kitu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu teu boga duit teh adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Keur ngarokok ge goblok teh lu adzan saha? Tambah deui eta lain masalah lagamna lain aya lagam malah nyana ge serakna serak-serak basah mah aya aya tapi teu didengekeun ku batur naon eta masalahna di dieu letak permasalahanana. Masya Allah karim lain ku lagam lain ku sora lain tetapi ku ikhlas. Bilal Masya Allah suara aya nu ngabandingan ku ari ge sarua bae tetapi ikhlasna
kuari asal ngadanya azan bae di Mekah teh askar soli tak narutupan eta toko kabeh komo tahun 90 genep mah tutup urang transaksi endek beli tas mege askar ceknya atau ditutup ber tinggal ditungguan di cirian ku urang aing can mayar di dia ya dan ber apakah eta urang Arab nah haju ka masjid salat lah sare jangan di jero tanyakeun coba ke kamu mukimin tanyakeun urang Arab nu nutup apakah nyana salat henteu di jero hees kok nyahoun mukimin sarwana mukimin mah ngabarengan jeung nyana ta eta gunaon eta suara azanna sakadar nu dikaharepkeun teh ngeunah merdu gitulah kayan kiai sarua bae ketika kiai ngaji lebat boh dinahuan bae dimantekan martilnya na mawa asal ngaji bae ge ya Allah ya Rabbi bilagahan dak tapi jelema sakali dua kali balik lain masalah kurang nyahona dina ilmiah lain kurang hebatna mungkin nyana doktor mungkin profesor mungkin julukanna buya mungkin berbagai kemungkinan anak tetapi kunaon henteu dinikmati kolbuna suarana lain timbul tina ruh nu ikhlas seperti eta cek anjeun Nabi bilang ditanya deui nyaho teu maneh bilang aya naon tuan nu ngadengekeun lain sakadar manusia saha malaikat di langit ngadengekeun suara maneh kabeh mantak digerakkeun manusia ketika anjeun azan nu lap-lapan til 60 km masih kena kieu ih Bilal ngeunaheun amat azan ih Bilal kadenge didengekeun lap-lapan suara masih didengekeun urang mah di hareupeun masjid bahkan anu ngomong gitu bandeng budak azan eta kan kalimatun thayyibah kalimat syahadah teu menghargai nu mantap teu dihargaina nu macana teu menghargai deui mantap cek Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan akan dirusak kembali eta bahasa Jalaluddin Rumi orang yang merusak keutuhan kebangsaan keserikatan negara akan dirusak kembali bahasa Rumi Pohara Jasa kok bisa gitu sebabnya sekedar di lisan tidak ada di kolbu akan dirusak kembali Jalaluddin Rumi sabaraha tahun geus maot tetapi ketika ku urang dibaca bahasana ya Allah jangan sekali-kali bahasa Jalaluddin Rumi nu matak jelema nu ngomongkeun bakal diomongkeun deui eta ti Kangjeng Nabi jangan sekali-kali merusak keutuhan bangsa dan negara dah akan dirusak kembali jangan sekali-kali melantunkan menjunjung tinggi kebangsaan dan keserikatan bangsa akan dirusak kembali kalau tidak dengan hati nurani Jalaluddin Rumi kiai ngomong naon bae ge teu didengekeun kolbuna lain ngaji dunia okos kifudal lima saudara-saudara jadi kita ini harus kadenge nama kos gitu padahal amplop kutub Robbani wal Arifin Soma dan bakakak lamun suara adzan Bilal asli adzan kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asli didarengekeun jauh lap-lapan mun aya nu gandeng awas ya hei ngaganggu aing keur ngadengkeun adzan Bilal marahnya na kanu gandeng moal aya ongko nu gandengna ku sebab keikhlasanana lain bae manusia malaikat ngadenge cek Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb urang adzan eta kitu teh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah serak basahnya asyhadu an la ilaha illallah
nyana ge cilak-cilik tatangga ngadengkeun aing tante ya nyana mah atuh tas azan teh leuleut jandela jauh nu ngadengkeun goblok cegeun asyhadu anna muhammadar rasul ayo kulantara unu ngadengkeun asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah cek tatangga pan kitu amat azan sugan teh unu ngadenge nu aya mah teh dibaguskeun ku aing eta azan teh lain goblok manya aya jelema jeung jelema beda azan sama kudu dibom sama kos gitu mah malah metungtungna salah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Allahu akbar Allahu samad koreng pentingna tas ngadaekeun uas Allahu akbar Allahu samad geus rante adzan ngaji nyanyi sarua ketika Imam Jalaluddin Rumi nyanyi Masya Allah Karim jadikan ruhmu seperti Yakub engkau lihat Yakub selalu menangisi Yusuf tidak pernah sedetik pun melupakan Yusuf sebelum tidur setelah tidur ketika tidur Yakub selalu menangisi Yusuf sekian tahun sampai buta matanya menurut penglihatan kita Yakub buta mata menangisi Yusuf ketika Yusuf mengirimkan bajunya hidung Yakub telah mencium bau wangi baju Yusuf ternyata begitu sampai baju Yusuf kepada Jalaluddin kepada Yakub langsung baju dikewajahnya seketika itu pula mata yang buta menjadi waras kolbu yang rindu menjadi dan lain-lain sebagainya eta bahasa teh nitah ka urang jadikan hati kita sebagai Yakub. Kalau Yakub terus-terusan mengingat kepada Yusuf, akhirnya menjadi waras, zohiron wa batinan, mata dan kolbunya waras. Itu sebagai contoh, jadikan hati kita sebagai Yakub selalu ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, zohir dan batin akan waras. Ketika seseorang telah waras, jangan pun berucap yang benar, yang salah pun akan didengarkan. Ketika kita tidak waras, jangan pun berucap yang tidak waras. Yang waras pun, yang benar pun akan tidak didengarkan. Contoh si Kutub Robani. Tadi dengek. Yakub. Eta bahasa Jalaluddin Rumi. Lamun kurang dibacaan, ya Allah, bahasa Jalaluddin Rumi Gusti Allah nu agung. Mengapa dan mengapa dan mengapa? Wah, orang nyaritakeun Jalaluddin Rumi. Istimewa. Nah, ikunan dia. Bahasa Jalaluddin Rumi baheula keur aya didengekeun geus eueuh kuari. Ditransfer terus melalui ruhani Jalaluddin Rumi. Aya Mansur, aya Yusuf, aya Pansuri dan sebagian-bagian wah loba tokoh-tokoh Jalaluddin Rumi didengekeun ku jelema. Zikir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didarengekeun geus sabaraha ribu tahun datang teh ratus tahun masih indah zikir-zikir. Asal sesuai jeung aturan anu diberikan ku manehanana. Saat lambat la ilaha illallah bakal leungit geragengke la ilaha illallah la ilaha illallah ulah dibuat-buat selama encan beralih terus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha gerakan dengan sendirinya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke geus jambung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah geus di luar nahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun diteruskeun datang ka ditu hu aja penting sok huwal atuh siapa taman newak manuk ama manuk naon karah puyuh tah eta huwal batu mah torekat mah newak manuk
panjang dongengna atuh kos gitulah torikoh mah kudu aya guruan atuh sesuaikan bakal nyulusup ka jero hate urang ketika ditanya naon sidu asup ka hate kun nyelesep saha nu ngasupkeunana moal bisa dijawab ku urang sorangan saha ge nu ditanya bal